Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana we ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 64. Carpon anu baris kapidangkeun judulna nyaeta Titiran jeung Padi Sentra. Ieu yasana Bapak Ahmade Arta Dimaja. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Geus 2 bulan kuring digawe di dieu teh, karasana ngarumas bubuhan jauh ka ditu ka dieu. Urut cicing di tempat rame pek ieu di sisi gunung nu sagalana jempling sarwati iseun. Nempo katonggoh ngajegir gunung salak kalebak breh pasawahan marakbak keur meujeuhna paculeun. Kampung Sukapakir geus kaaprak unggal imah kaunggahan. Da pagawean dina usum kieu usum sawah garapeun nyaeta mere penerangan ka sakabeh patani supaya sawahna digarap kalawan make ilmu. Nu geus koncara di luar negeri mah bakal nyugumakeun jeung ngaronjatkeun pangasilan patani. Puguh ari gangguanana mah lain lumayan. Da eta loba keneh para patani nu can ngarti jeung teu ngarti kana sagala penerangan nu dibikeun ka maranehanana. Lolobana hayang make kabiasaanana nu sagalana henteu matak ngariweuhkeun jeung ngalobakeun pagawean. Tapi ku hal-hal eta tara ieu dipake leutik hate tetap dibere penerangan anu leuleuy bari diolok jeung dibibita kunu geus bukti hasilna disajieun tempat supaya resepeun jeung daraekeun ngagunakeun cara anyar teh. Mun heug ninggang kanu geus ngartieun nya teu wudu keur disebut den mantri teh jaba balik beteung mutik-trik da seubeuh barang dahar wantu sagala disuguhkeun. Hiji mangsa kuring ditugaskeun mere penerangan ka lembur nu kabeneran panatik. Kana hal-hal anyar teh teu wudu loba pisan bare bedanana. Sagala penerangan ditentang jeung digeunggeureurkeun. Kakeheul mah geus teu kaampeuh ngan untungna salawasna sadar. Sabab mun jeung kekerasan tangtu moal aya hasilna. Teu weleh kuring ingat kana papatah Tionghoa. Kakeheul mah geus teu kaampeuh ngan untungna salawasna sadar. Sabab mun jeung kekerasan tangtu moal aya hasilna. Teu weleh kuring ingat kana papatah Tionghoa kuno anu maksudna ngarti teh hese komo nerangkeun supaya batur ngarti mah leuwih hese. Ari nu kasebut pangpanatikna di lembur eta ngaranna Pak Arahawi, hiji patani nu geus tengah tubuh tapi masih keneh jagjag. Kaayaanana kaasup cukup ngan henteu ari beunghar mah. Cek babaturan ulah dae kadinya mah lantaran kalah piambekeun wungkul. Kuring norek hayang nyaho da ceuk dina ingetan moal neunggelan sugan ongko kapaksa ku tugas nu sakitu beratna. Kuring ngahaja datang teh geus sore ngarah geus rengse barang gawe. Kasampak manehna keur udu ditepas bari sila tutug. Kebeneran ye cek kuring dina jero hate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga calik jang tembalna. Kuring asup bari ngalaan sapatu nu kabeneran rimbil ku taneuh. Da eta isuk keneh geus hujan ari ninggang kana taneuh cepel geus lila kagaringan atuh ari pek ditincak sapatu ngagedehan jeung berat dan nu ditincakna milu. Song kuring ngajak sasalaman bari nyarita. Nepangkeun pun Rizwan ti Padi Sentra. Oh, ti Padi Sentra. Nuhun atuh jang. Mangga calik jara blog geuning ka dieu mah nya teu kawas di kota. Sumuhun namung raraos tariis. Sanes Bapak teh bade enggal bae tumaros. Nah aya pikeurseun naon ujang teh tara-tara ti sasari ngeuresakeun sumping ka dieu. Kawasna eta bade mamatahan bapanya. Da ti payun ge aya ti Padi Sentra nu ka dieu teh kalapasea jeung Bapak. Atuh da mamatahan ka kolot. Cenah tani teh kudu kieu kudu kitu. Make anu, make kieu. Bapak mah teu genah moal nya budak mamatahan kolot. Eta deui meuni perlente pisan dangdananana jiga nu rek kaundangan bae asa aing
pangmenakna pangbisana kitu teh bari tanjak tunjuk sanes abi mah Pak henteu bade ngaluluhuran Bapak komo tina hal tatanen apan Bapa mah tos seueur pangalaman eta bae hoyong wanoh sareng urang dieu pedah abdi jalmi nembe sareng tibabakan ka dieu teh apan teu tebih piraku dugi ka teu terang mah sanes kitu Pak kan tenan Jang nuhun ari kitu mah asa ka aku kolot Bapak oge lain teresep ngobrol soal tatanen ngan ulah jeung mamatahan apan goreng-goreng ge geus aya luang Bapak teh laras Pak benar ieu mah berat ye kawas kudu hati-hati pisan can naon-naon geus nyarita kitu panatikna kandal jigana pan ari hal alus mah teu kudu ti saluhureun bae sanajan ti sahandapeun ari leuwih ngarti jeung matak jadi kamajuan mah naon gorengna mun diturut kawasna anggapanana teh jalma nu leuwih ngora ti manehna pangartina leuwih handap kuring lahan hayang nyaho da ieu mah keur kahadean manehna keur ngobrol kitu kadenge sora titiran ngelak tah si manis teh daek bisa deui geuning Bapa mah resep kana titiran teh tuh rantuy dina kurung di tukang aya 12 kurung anu hiji masih puyuh geus ditawar 2000 da eta sorana matak dedengeun keur lambat teh beger deui titiran karesepna ngobrol ge kudu hal titiran sanajan kuring teu nyaho naon-naon soal manuk rek ditamplokeun bae sugan pangabisa teh kana manuk ongkoh ingat kana papatah Pak Koordinator lamun hayang campur kudu tuturkeun karesepna ngarah urang bisa wawuh sumuhun saeta sorana dugi kalambat kitu abdi oge resep kana manuk teh gaduh we ari genap mah dari wangsul teh kitu we nyoo manuk ceuk kuring padahal ketang di imah mah teu boga kurung-kurungna acan soal titiran jadi obrolan nu uplek pisan ngan lolobana Pak Arhawi nu nyarita kuring mah ngan ukur unggek-unggekan bari jiga nu heueuh ngarti jeung resep ari nu penting teu diongget-ongget padahal eta nu jadi tugas kuring geun bae engke deui bae cek dina jero pikir nempok kuring jiga nu heueuh Pak Arhawi beuki rongkah ngobrolna asa boga batur sakaresep nah ieu teh urang geus lila ngobrol bari teu cai-cai acan Nyai cing mairan cai atuh ka dieu pan aya keneh beuleum sampo piraku yeuh tamu teu diseblok-seblok acan mah nyajang ceuk Pak Arhawi luka kasaha gegeroanana teh kawasna bae ka anakna ngobrol diteruskeun padahal keselna mah geus teu katahan diuk aya 2 jamna bari ngobrol nu teu pih kahartieun atuh asa diberok bae mun geus mah teu lila panto ka jero muka nah analol teh mimiti nu katembong baki nu dieusi kopi 2 gelas jeung beuleum sampe sapiring jigana haneut keneh naker pek 2 leungeun nu nyekelna ramona barentik nah ana baranyai teh geuning mojang kuring mata simeuteun nah aya geulis-geulis teuing mojang teh kakara di tempat pasisian manggih nu kieu mah da eta we ngajalantir kulitna eta nu disebut hejo carulang teh keuretan beungeut ngadaun seureum panon ngabentang timur halis ngajeler paeh pondokna mah geulis weh estuning geulis bawati kudrat lain pupulasan sok nyi mojang ngasongkeun ci kopi jeung beuleum sampeuna mangga nyanggakeun hatur lumayan ngaleueut ge teu aya naon-naon keun nu saena mah da seueur di kota nyi mojang ngamanggakeun bari imut ka kuring asa kagebah ti tadi keneh ti barang manehna asup melong bae da eta atuh nah aya geulis matak meakeun batur mangga sawios atuh tong ngarepotkeun ceuk kuring bari rada era dumeh kalakuan kitu teh hareupeun bapana nyi mojang asup deui ka imah cing gararaosan Jang da sanes kengeng meser ti Tegal eta teh lumayan tambah gadong ngagayot mangga ditampi atuh tembal kuring bari nginum ci kopina obrolan diteruskeun ayeuna mah kuring curing hak deui da bari jeung ngopi mangkaning beuleum sampe apuy panas keneh sajeroning ngobrol pikiran mah kumalayang ka Nyi Mojang nu mairan cenah Nyi Mojang teh anakna ngaranna Ani karek tamat ti SKP tapi teu dituluykeun da kaburu indungna maot para hawi taya nu ngurus ongkoh da keur naon cenah budak awewe mah sakola luhur-luhur teuing da jigna mah ka dapur keneh bae
Kuring ngaheueuhkeun kana caritaan para hawi kitu. Padahal dina hate mah teu satuju pamadegan kitu teh salah. Ari maju mah teu kudu lalaki bae, tapi awewe oge kudu sarua. Ieu mah ngaheueuhkeun sote hayang katangar bae, hayang kaanggo. Nepi kabalik Nyi Mojang teu ngelol deui, belum sampe beak opat lonjor segede-gede leungeun. Tambah haripu pisan. Atuh mokaha beuteung teh. Pak Arhawi omat-omatan supaya kuring mindeng nganjang, urang ngobrol deui cenah. Kuring nyanggupan. Sanajan teu dititah oge na maksud kuring mah tacan diobrolkeun, tangtu bae bakal datang. Kawasna babaturan mah teu bisaeun bae, teu nyaho kahayang batur, can naon-naon geus pasea. Heuleut 3 poe kuring nganjang deui ka Pak Arhawi bari mawa titiran meunang nginjem ti babaturan. Nu kabeneran resepeun kana manuk. Bari sakalian kuring guguru ka manehna tina hal ngurus titiran, nepi ka parabna sagala rupa. Ceuk pikiran piraku tugas tacan laksana kudu wakaeleh mah. Da ongkoh ti sabalik nganjang teh Nyi Mojang asa katenjo bae. Nah da eta mah ku imutna meuni mata kapincut. Rentang-rentang Pak Arhawi geus katenjo keur nyetrekan titiran da mani tanggah-tanggah bae kana kelatan bari leungeunna acung-acungan. Punten, ceuk kuring bari sok kurung diteundeun dina golodog. Aeh geuning Ujang, ka dieu bae. Geura ieu bapa mah keur ngahewetan si manis. Eta geuning nyandak manuk, cing ka dieu candak. Sumuhun, mung teu acan jadi ieu teh, nembe diajar keneh. Kuring nyamperkeun bari ngasongkeun kurung. Urang cobaan kelatnya, da aya keneh ieu hiji nu kosong. Pak Arhawi ngelatitiran babak kuring tea. Cing sina disada kadinya, bapa hayang nguping. Kuring tanggah bari ngacungkeun leungeun, kekecrekan, sungut monyong bari nurutan sora manuk. Kuwok, kuwok, ak, 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 kuwok, kuwok, ak. Titiran teh kawasna ngadengeun tuluy bae disada begerna kera. Kabeneran manukna alus teu ngerakeun. Ih geuning, sae manuk teh Jang Mantri, resep bapa ge bogoh. Pak Arhawi nyarita bari kawas kataji ku titiran kuring. Eta bae ngadak-ngadak nyebut gerobah jadi Jang Mantri, teu sakara-kara. Sumuhun, kalarasan bae panginten pedas seueur baturna. Ari kaanggo mah mangga haturan bapa, ameh di dieu mah aya kelatanana, da di rompok mah teu aya. Atuh hari dipasikeun mah nuhun, urang urus di dieu, urang ngalih ka tepas ngobrolna geura Jang Mantri. Kuring pindah ka tepas, beri teu weleh luak lieu, sugan Nyi Mojang teh bijil. Bener bae kawasna Nyi Mojang teh ngadengeun aya kuring, da buktina norojol bari mawa opieun. Kitu deui bae hate teh meuni ratug, panon teu bisa dikiceupkeun hayang mencrong bae ka anu lenjang teh. Ngobrol geus pabaliwet ka ditu ka dieu, kawasna mun diwadahan geus aya 2 telebubna obrolan teh. Da eta kulub hui jeung sampe geus ampir beak 2 piring. Sanes Ujang teh panti padi sentra, panginten terang kana seluk-belukna. Bapa teh hayang ari terang mah, pira aku ari Jang Mantri mah rek mamatahan bapa, da geus loma cing dongengkeun. Ngadenge kitu kuring bengong, beuteus sakara-kara geuning. Kahayangna sorangan, ari geus kabeuli hatena mah. Kasempetan yeuh ceuk hate. Nya upami bapa palayuninga mah, mangga teh teuing. Piraku atuh abdi wantunya sami bapa, tembal kuring beri diselang nginum heula anu tadi disodorkeun ku Nyi Mojang. Ari padi sentra teh nyaeta hiji perusahaan pamarentah nu nembe diadegkeun ku margi ayana gerakan SSB atanapi self supporting beras. Nu hartosna nyekapan kabutuh urang sadaya tina hal beas, ku jalan ngaronjatkeun hasilna tina garapan urang ku jalan digemuk, dipelakan bibit unggul, sareng diatur ngurusna. Kapan dina waktos ieu mah urang teh kedah nguyang bae ti nagri lian, kayaning Amerika, Siem, sareng nagara sanesna. Seueurna nu dibutuhkeun ku urang dina sataunna tara kirang ti 80.000 ton. Anu pangaweseunana kirang langkung $1 juta Amerika. Sanes rupiah Pak, upami artos didamel masjid janten 7.500 masjideun, gedong sakola rakyat 1.500, klinik 5.000,
sareng tiasa dianggo ngadamel sababaraha puluh pabrik. Wah, cindak nama kuarto sakitu urang tiasa ngadamel sagala rupi. Pak Arhawi juga nu kaget olohok mata simeuten geus lila pok nyarita. Be, sugan teh teu kitu. Lain lumayan atuh eta mah, cing-cing teraskeun. Gerakan SSBTA dijalankeun ku sakumna rakyat Indonesia nya anu kapetong ngolahna KOGM atanapi panjangna Komando Operasi Gerakan Makmur anu janten anggotana Pamong Praja, Pertanian sareng Padi Sentra. Ari tugas Padi Sentra ngayakeun pangicalan kontan atanapi ngiridit kayaning bibit pare unggul, pupuk atanapi gemuk cek urang teh mah. Alat-alat kanggo ngagarap sapertos pacul, parang sareng nu sanesna. Oge artos kanggo waragad ngagarap di pasihan nambut. Sadayana nu kengeng ti Padi Sentra kedah dianggo ngagarap pare wungkul, teu kengeng dianggo tatanen sanes. Ieu tambutan diwangsulkeun engke saparantos panen. Ditambihan 12,5% tina genep sasi atanapi 25% tina sataun kanggo ongkos nu digarawena. Padi Sentra sanes milari kauntungan. Mirah upami dibandingkeun sareng ngaronjatna pangasilan mah, geura upami urang nambut ka tukang ijon mah ari panen teh urang ngegel curug. Sanes kitu Pak, kuring nyarita estu tatagnaker jiga nu pidato bae padahal sasarina mah tara bisa. Pak Arhawi beuki resepeun bae jigana kana obrolan kuring, da buktina mani dangong-dangong bae bisa aya omongan kuring kaliwat teu kadenge. Petana jiga nya sekretaris hiji perusahaan nu keur ngope surat nu didiktekeun ku direkturna. Ah benernya sugan teh teu kitu, cing kumaha carana migawe eta gemuk jeung binih teh. Binihna mah biasa bae sapertos nu dijalankeun ayeuna-ayeuna. Mung ieu binih ageng kasiatna, tangkalna kiat, seueur anakna sareng ranggeuyanana leubeut. Margi parantos dicobi di kebon binih di pertanian. Ieu binih rupi-rupi aya si gadis, remaja, dara, bengawan, jelita, sareng nu sanesna seueur deui. Pupuk oge rupi-rupi sapertos urea, DS, ES, ZA, FMP. Carana nganggo tiasa ditaroskeun ka pertanian. Margi aranjeunna nu kagungan tugas kanggo prak-prakanana sareng parantos ahlina. Tah ku ayana kieu teh Pak, hasilna bakal naik. Anu kawitna mung 24 atanapi 25 kuintal tina sahektar, ngaronjat janten 35 atanapi 40 kuintal. Malih tiasa langkung ti sakitu. Upami sadayana serang digarap sapertos kitu, tangtos urang moal nguyang deui ti nagri lian. Atuh patani urang tangtos carekap moal sagala kirang. Rakyat oge hirupna makmur, da bahan nu pangpentingna seueur. Kuring nuluykeun deui pidato. Jigana kahartieun pisan, da buktina Pak Arhawi meninggal hulang pok nyarita. Mun kitu Jang Mantri, kusum ayeuna Bapak rek mecakan. Make cara eta keun isukan Bapak rek ka Padi Sentra. Hate kuring bungangang asa dibere naon mah. Tugas anu sakitu berat teh ayeuna mah geus beres. Sanggeus ngobrol deui kuring amitan, da poe geus reup-reupan. 6 bulan ti harita panen geus usumna, patani keur meujeuhna galumbira. Hasil panenna teu wudu marut cekil, da kabeh nurut make cara ti Padi Sentra. Kuring andekak di saung tengah sawah, ngariung jeung Pak Arhawi, Nyimojang jeung duaan nu dibaruat. Yang hareupan sangu beas anyar jeung lalab, terus sambal tarasina anu mendok. Teu wudu dahar teh nikmat, katambah tas capek. Pas sore kamari Pak Arhawi ngahaja neang kuring ngajak ngadon dahar di sawah bari dibuat. Rengse dahar nu digarawe geus katengahan deui, nuluykeun hancana saeutik deui. Tinggal kuring tiluan, pok Pak Arhawi nyarita. Jang Mantri, Bapak teh bunga kacida geus dibere penerangan, geuning ieu hasilna. Tacan kabeh dipibuatan ge geus aya 3 kalieun ti panen ti heula-heula. Tetela cara anyar teh alus Jang. Ah, teu kedah nganuhunkeun ka abdi, da eta mah tos janten tugas. Sareng abdi ge pan ngiring ngaraosan sangu anyar yeuh, tembal kuring bari ngicepan ka Nyimojang, atuh Nyimojang keur mencrong teh ngalius bari imut. Kawasna Pak Arhawi geus surti yen kuring pakait pikir jeung anakna. Lain Jang,
Keun we di sawah ge teu nanaon. Bapa rek nanya ka tembong najang mantri teh, bet aya pikir kadua leutik ka anak bapa. Sifatna si Nyai mun ujang benar-benar sakalian bae ngahiji. Atuh manehna aya nu ngaping ari geus boga salaki mah. Atuh ujang aya nu ngurus. Pakaya bapa setik-etikeun oge. Aya nu nuluykeun. Ongkoh bapa mah teu boga anak lalaki. Kumaha daek? Asa diuk asa nangtung ngadenge ceritaan Pak Rahawi kitu teh. Atoh nama atoh asa ditonjok congcot. Oro kaya era. Satadina oge rek nyarita tapi can wani pok ari ieu beti piheulaan. Ret ka Nyi Mojang, manehna tungkul beungeutna beureum tapi jigana campur atoh. Sajongjongan kuring teu bisa nyarita. Tungkul bari ngorekan taneuh. Kumaha Jang, cing walarda teu hese. Maksakeun maneh kuring ngajawab. Leresan eta mah abdi teh anu kacidangan nuhunkeunana. Satadina oge bade nyanggem, namung teu acan keneh bae. Syukur atuh ari daek mah keun we badamina mah engke deui ari salse di imah. Ayeuna mah beberes bae pindah da kapan kamar hareup kosong jeung di ditu mah dibabakan geuning kamari basa bapa ka ditu ge keur ngaliwat. Kuring seri koneng da nya atuh ari balik teh kudu ngaliwat. Ti ditu mah diajar hirup sorangan bari rek nyoba ngirit-ngirit. Pabebeurang kuring amitan balik ti heula rek beberes. Kabungah geus lain di kiana terugi kudu ngagantian titiran ka babaturan teh da baris kagantian ku Nyi Mojang. Kuring leumpang mapai galang bari ngodok saku. Sungut norotot ngahewat lagu Padi Sentra menang Mang Koko nu geus mimiti populer. Keur ngahariring kitu ras ingat ka Nyi Mojang pieun kuring teh ngahuleng sakedeung ngong deui ngahariring lagu eta. Kieu ieu teh pamirsa lagu nama dibaca we nya masing kauntun tipung ka Nyi Mojang nu kayungyun dasarua pada purun kabale nyungcu. Tamat cenah pamirsa carpon anu judulna Titiran jeung Padi Sentra. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.